Wilujeng berang pamirsa, aksi sakelompok budak anu diduga kaasup geng motor nyieun deui warga Hariwang. Karicuhan kajadian dina tanggal 28 Januari 2026 di kawasan flyover Kiara Condong nalika para pelaku ngalakukeun konvoy bari ngageber motor sarta ngaganggu katertiban umum. Numutkeun keterangan warga, aksi eta nimbulkeun panik lantaran sora bising jeung kalakuan ugal-ugalan di jalan. Sababaraha pengendara nepi ka milih nyingkir pikeun nyingkahan hala anu teu dipikahoyong. Nepi ka ayeuna, kaayaan di lokasi geus kondusif deui. Pihak kapolisian janji bakal ningkatkeun patroli supaya kajadian sarupa teu kajadian deui. Abdi Azra ngalaporkeun. Cana tepangkeun sampai abdi Ajero David sareng dia aya rekan abdi Muhammad Fatar Al-Jikri. Ada dia aya warga setempat kenalkeun abdi Panca. Kami abdi Irang langsung wae ka patarosanana. Naon wae sih anu dilakukeun ku motor wae. Yang motor teh asal ngalakukeun perbuatan onar tidak begal harus tamaan kemarin itu lah. Banyak stasi masuk terlibat di motornya biasanya ngelakukan di tempat-tempat sepi aja, paling lobatnya di flyover Kirton. Ya, langsung ke patarosan keopat, ternyata ira wae sih geng motor nu biasana muncul gitu atau ngelakukan kegiatan naon wae sih. Biasanya mah berarti saja jalan biasanya ada. Salajengna nyata naha geng motor bisa muncul jeung naon sababna gitu. Geng motor teh seutna ku remaja-remaja kalangan arunan sadaya. Kurang pengawasan di Fortuna atau mungkin di Babaturana atau penanggalan Langsung ke patarosan anu kageus nyata masih cara kami alurak teh bisa gitu ngajaga diri alurak dina hal-hal anu negatif contohnya juga geng motor. jauhan pergaulan itu benar. Hatur nuhun kana laporan langsungna. Pihak kapolisian bakal terus ningkatkeun patroli pikeun ngajaga keamanan masyarakat. Pamirsa, tetap jaga keselamatan sareng dugi ka patepang deui.